Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing anak ibu anu soleh-solehah. Kumaha daramang mugia urang sadayana kayaan sarehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun tentang kecap rundayan. Minggu kamari urang tos ngajelaskeun tentang gotong royong. Nah, ayeuna urang ngajelaskeun tentang kecap rundayan. Naon sih artina kecap rundayan teh? Apa sih artinya kecap rundayan itu? Kecap rundayan nyaeta kecap anu asalna ditambahan ku rarangken. Kalau di dalam bahasa Indonesia, rundayan itu kata imbuhan. Aya sabaraha kecap rarangken teh? Anu kahiji rarangken hareup. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang pertama imbuhan depan. Anu kadua nyaeta rarangken tengah. Yang kedua yaitu imbuhan tengah. Anu katilu nyaeta rarangken tukang. Yang ketiga kata imbuhan belakang. Anu kaopat rarangken barung. Yang keempat kata imbuhan gabungan. Tah eta teh mangrupakeun sawatra rupa rarangken. Hiji kecap asal lamun geus dirarangkenan atawa geus jadi kecap rundayan bisa ngahasilkeun sawatra rupa kecap anyar atawa kecap anu beda. Jadi, satu kata yang sudah ditambahkan dengan kata imbuhan akan menghasilkan kata yang baru atau kata yang berbeda. Nah, ayeuna ibu bade ngajelaskeun rarangken hareup nyaeta di, ka, ti. Sekarang ibu akan menjelaskan kata imbuhan depan yaitu di, ka, ti. Dina pangajaran bahasa Indonesia, rarangken teh hartina imbuhan. Jadi, ayeuna urang diajar nyieun kalimah nu make rarangken hareup. Nyaeta di, ka, jeung ti. Jadi, dina bahasa Indonesia yaitu rarangken teh hartina imbuhan. Jadi, sekarang kita akan membuat kalimah yang menggunakan kata imbuhan depan, yaitu di, ka, dan ti. Coba sekarang perhatikan kalimah di handap ieu. Danu jeung Adi keur diajar pupujian. Ayeuna coba perhatikeun kecap anu warna orange. Kecap anu warna nyaeta kecap rundayana, nyaeta diajar. Sedangkan rarangken hareupna nyaeta make kecap di. Jadi, kecap diajar asalna tina kecap ajar anu ditambahan ku rarangken hareup di. Kecap diajar mangrupakeun kecap pagawean. Dina nulisna biasana dihijikeun. Jadi, kata diajar berasal dari kata ajar yang ditambahkan imbuhan depan dengan kata di. Dan kata diajar ini merupakan kata pekerjaan. Ayeuna contoh anu kadua. Buku kabawa ku Mimi. Kecap rundayana nyaeta kabawa. Sedangkan rarangken hareupna make kata ka. Jadi, kecap kabawa asalna tina kecap bawa anu ditambahan ku rarangken hareup ka. Nah, kecap kabawa mangrupakan kecap pagawean. Dina nulisna oge dihijikeun. Ayeuna contoh anu katilu. Adi ditajong kana batu. Kecap rundayana nyaeta titajong. Sedangkan rarangken hareupna nyaeta ti. Jadi, kecap titajong asalna tina kecap tajong anu ditambahan ku rarangken hareup di. Kecap titajong mangrupakeun kecap pagawean. Dina nulisna sarua jeung rarangkeun hareup di, ka, jeung ti.
pihijikeun. Sakitu penjelasan ti ibu ngenaan materi kecap rondayan. Tepatna dina rarangken hareup. Minggu hareup urang lanjut rarangken tengah. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat pikeun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.